Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Silaing bangkorang ku dewe krek diberi parentah sakaligus diberi kepercayaan pikeun jadi pupuh lembur di kampung kahuripan. Jadi geus tu kudu dilakeun deui silaing duaan leuleuh saperti engke. Dipernahkeun ke tempat meuting ku anak buah dewek. Jadi dina poe isukan silaing duaan kudu geus ini ka kampung kahuripan. Rek kumaha we carana silaing kudu bisa jadi pupuh lembur di kampung kahuripan. Kumaha kaharti bangkorang? Kaharti Barsana Mulia. Jadi mun eta kampung kahuripan aya pupuh lemburna kudu dikulah kudu direbutnya di dinih meureunna nya. Digantikeun maksud pesan dan gantikan kudu dia gitu Barsana Mulia. Gitu bangkorang. Jadi keur dewek eueuh alasan gagal bangkorang. Sabab ku dewek geus kaukur ajen pangarti silaing cukup hebat. Jadi buntea mah aya nu ngalawan di kampung kahuripan. Tangtu bakal bisa diungkulan ku silaing. Tah sanggeusna silaing bisa jadi pupuh lembur di kampung kahuripan. Mangka kari tinggal silaing ge ku dewek diberi parentah jeung kepercayaan Suteja. Suteja netep kaki warangkas beritus nyarita. Nah marentakeun kumaha teh kitu Pangarsana Mulia. Silaing ge kudu bisa jadi pupuh lembur di lembur tatangga kampung kahuripan euy. Di setiap lemur atawa kampung pasti aya tatangga lemurna. Jadi tindakan anu kudu dilakukan ku silaing Suteja. Sarua mun eta lemur geus aya pupuhuna mangka ku silaing kudu diganti euy. Ku cara kitu mangka silaing duaan jadi leuwih deukeut. Silih bejaan mun aya naon-naon. Tadi ku silaing Suteja. Kaharti Pangarsana Mulia kaharti. Eta parentah bakal dilaksanakeun sakumaha mistina kitu. Jadi ku leuwih ti heula kudu dilakukeun mah maturan heula ki bangkorang kitu nya ka kampung kahuripan. Isukan silaing duaan ini ka kampung kahuripan euy. Rek saha wae mangkelu kena anu wani ngabangkang atawa ngalawan dengekeun sia. Geus montong diberi ampun. Langsung podaran we.
Kangaranan geus ngagabungkeun diri ka pihak dewek mah kudu bisa kejam jeung telenges dina ngalakukeun tindakanana. Kasakur anu wani ngabangkang atawa ngalawan. Satiap lemur anu aya di tatar Sunda sakabeh pupuhu lemurna kudu jalma ti pihak urang. Ucara kitu mangka dewek lain wae bakal ngawasa dunya kajawaraan euy. Tapi boga pangaruh jeung kakawasaan di daerah-daerah anu aya di tatar Sunda. Terus si lain Jakawanara tetep euy laksanakeun tugas si dewek. Pokona setiap jago jeung jawara anu datang ungkulan ajen pangartina ku si laing. Kajaba mun si laing aya anu bisa ngungkulan tah eta mah kakarek dewek anu turun tangan euy. Kitu diantarana parentah ti Ki Warangkas ka Ki Bangkorang, si Gobang Karancang jeung Suteja Jawara Balaraja. Caturkeun harita di dusun Panembong Baret Sakra. Dua poe ti sangeusna kajadian tarungayunan Mbah Laleang jeung Purbaya katut Kumbarawa si badak kadupandak. Dina poe harita kayan si Jari Sakti jeung Sandika katut si Dugul. Kaayaan tiluanana geus pada pulih tanagana. Ngariung di jero imah tiluan badami pikeun ngalakukeun upaya pikeun nulungan Anikanti anu dibawa ku Nyai Kintamani ka paguron Lintang Jagat. Si Jari Sakti anu harita keur cumarita kayan urang tiluan ayeuna geus pada pulih di kakuatan. Jadi si Kemang mah urang teu kudu micen di waktu. Datang ka paguron Lintang Jagat. Sabab Bibi Anikanti kudu bisa sagancangna ditulungan. Komo kaayaan Bibi Anikanti keur kakandungan 4 bulan. Pepeulihkeun keur budak anu mimiti can umur 1 tahun ge geus kaburu tilar dunya. Atuh nu ayeuna keur dikandung mah ya kudu mulus banglus we anak mang teh. Sandika anu leuwih ti heula mairan caritaan. Urang memang kedah saenggalna nulungan Bibi Anikanti mang. Sok sanajan kedatangan urang ke tempat musuh, tapi keur abdi mah mereka rasa sentar mang. Mun kudu tepikeun ka ijen jajaten ngayunan Ki Warangkas. Demi keur ngabela kebenaran mah abdi moal rek risiko pati. Kitu apaan sikep urang mah Kang Dugulnya. Tenang heula Mang Jari Sakti. Dararawang sadayana. Ini ada kudu sarehat atuh kangaranan rek ngadatangan ke tempat musuh masanis. Sikap jeung pamadegan Sandika sarua jeung Wing. Ngan sok sanajan urang teh sieun ku pati, tapi tetep we urang mah ulah gagabah dina ngalakukeun tindakanna. Kudu dibarengan ku hitungan. Bener teh Mang Jari Sakti? Ya, bener. Jelas urang memang kudu boga hitungan. Sabab ti pihakna Ki Warangkas geus jelas loba usung esangna. Da puguh jago jeung jawara anu geus jadi patalukanna Ki Warangkas pasti bakal aya dina pangaruh jeung kakawasan Ki Warangkas. Jadi urang can bisa ngitung atawa ngabayangkeun ngeunaan kakuatan musuh anu bakal disinghareupan ku urang, Gul. Dah, eta anu dipikirkeun ku Wing oge mah. Anu mata kudu asak hitungan ya mamangnya. Jadi teu cukup saukur ku kawani wungkul.
Tapi kudu wani dibarengan ku cara jeung upaya. Sangkan ulah tepikeun ka gagal maksud jeung tujuan. Nyaeta nulungan bibi Ani Kanti. Sandika milu mairande caritaan ditujukeun ka si Jari Sakti. Jalanan Mang mah kantos aya pengalaman. Ici kibung di barisan Seta Dharma teh. Janten ngeunaan cara upaya kumaha anu kedah dilakukeun ku urang dina mangsana ngalakukeun tindakan. Janten abdi salengkang lugul mah ya ngiringan we lah. Janten abdi salengkang lugul ge moal bade mawa karep sorangan. Janten dina ieu hal mah emang anu ngaturna. Emang kedah ngatur strategina mang. Kitu Kang Dugulnya. Iya benar gitu Sandika. Ulu make strategi urang teh. Nya ada Mang Jari mah geus asa ku pangalaman. Sedengkeun Wing jeung Sandika mah can boga pangalaman seperti Mang gitu. Jadi engke teu kudu asa-asa Mang nage. Mun mere parentah jeung ngatur ka Wing jeung Sandika teh Mang. Si Jari Sakti ngahulang sakedeung siga nu keur mikir teu lila terus nyarita. Urang tiluan engke mun geus deukeut ka tempat tujuan mah memang kudu ngabagi diri. Sarta boga tugas masing-masing. Ngantang tuwe anu kudu leuwih diheulakeun ku urang mah nyaeta nyilidik heula kakuatan musuh. Jadi engke mun geus nyaho kakuatan musuh, kakarek mang bisa mikirkeun cara jeung upaya anu kudu dilakukeun ku urang. Dina lebah nyelidik kena ieu teh Mangnya. Kumaha kitu Gu? Saha kira-kirana ceuk Mang ye? Anu kudu nyelidik kayaan musuh teh Mang. Ngeunaan anu nyelidik ka tempat musuh keun bae Mang lah. Sabab sok sanajan Mang mun keur digunakeun tarung mah geus teu bisa ngagunakeun ilmu halimunan. Tapi ari keur nyelidik musuh masih gana bisa lah. Nya da lain saukur jumlah musuh anu urang kudu nyaho, tapi seluk-beluk anu nyicingan gitu. Uki warangkas jeung kayaan di mana tempat nu dipake keur ngarem bibi Ani Kanti. Eta ge urang jelas kudu nyaho Gu. Iya benar eta caritaan Mang Jari Sakti teh Mang. Jadi mun urang miang ayeuna nya Mangnya hari di dieu kumaha Mang? Nyapan Mang Jari Sakti mah pupuh lemur. Henteu bisa init kitu wae sanis. Aya salah seorang murid lah anu bisa dipercaya keur ngawakilan Mang sabot ide tinggalkeun ieu lemur. Oh, nya syukur atuh. Jadi kayaan di lemur mah geus teu kudu dipikirkeun. Anu kudu dipikiran mah tur asak pamikiran. Nyaeta Gu Soon nying hareupan pihakna ki barangkas. Matak urang ngeuliaina we lah. Lumampah ka paguron lintang jagat teh. Lantaran lingkunganan jauh mah cukup sapoe Gu. Soon wangga ngeringan we abdi mah. Sandika nu harita mahiran caritaan. Mohon urang ngeuliah ayeuna we atuh Mang. Da kaitang tebih ti dieu mah ka paguron lintang jagat teh Mang. Ya mudah-mudahan mah dua dinten lumampah urang tos dugi ka tujuan. Ngari hayang gancang tebi mah ulah leureuh jeung ulah meuting. Tong dahar deui. Memang namun beuteung teu dieusian leumpang bisa aya tanagaan. Jadi anu penting mah gancang tapi bari teu nyiksa diri. Apaan gitu sanes? Iya bener gitu Gu. Kayak Mang rek kabejan heula sahli murid akang bisa dipercaya teh. Si Jari Sakti ini heula rek bebeja ka muridna anu dipercaya nitipkeun kayaan di imah sakaligus jeung urusan anu aya hubunganana jeung pancen gawe salaku pupuh lembur.
Sandika netep kasih dugul betus cerita. Nah kamana ari Resanti tukang dugulnya. Satadi nama abdi boga pamikiran aya ka dusun Panembong. Tapi tetela teu ka dieu geuningan. Duh. Kudu kamana yang anak atuh Resanti teh nya. Ari cek pamikiran uing mah. Bogoh teu gampang ari neangan jelema mah. Sabab nu ditianganana lain barang tapi jelema gitu. Anu kadang-kadang pamikiranana teh sarua jeung urang sanes. Anu jadi pamikiran uing mah kayan Resanti wanu jagelis rupa lumampah sosoranganan. Gerjagujang wala ti golongan jahat mah mun diparengkeun we pangijeng Resanti pasti bakal timbul masalah. Leuheung basa mun ilmu silatna disahanapeun Resanti. Kumaha mun ilmu silatna leuwih punjul apan bisa jadi masalah sanes. Tah eta anu diselempangkeun ku abdi oge Kang Dugu. Sedangkan jago jeung jawara anu makalangan turut ti golongan jahat teh lain saurang dua urang Kang Dugu. Ya mudah-mudahan we upaya urang ngabebaskeun Bibi Anikan ti gancang beres. Mun geus beres ieu masalah mah abdi jadi boga pamikiran mang. Nyaeta kudu neangan deui laratana Resanti mang. Atuh puguh we kudu diteangan deui Sandika. Hari uing mah bet jadi boga pamikiran kudu minta wewengan ieu Mas Sandika. Maksud Kang Dugu teh minta wewengan ka saha gitu? Teh heula sabarnya. Dadaramang sadayana. Jadi anu kapikiran kuing mah orang minta wewengan we ka Amarawing di babakan Paningtriman. Malah sanunya di babakan Paningtriman kasampak aya Resanti. Apan geus teu kudu capek-capek deui neneangan. Bener teh sanes? Oh. Aya bener oge teh pamikiran Kang Dugu teh Kang. Tapi setuju Kang Dugu. Kemun geus beres masalah nulungan Bibi Anikan timanya urang terus ka babakan Paningtriman we. Mun teh mah kasampak bener aya Resanti, rek langsung we wak sabalaka ka Amarawing jeung Ibu Saraswati. Bade ieu we lah negerakeun eusi hate sakaligus ngalamar Resanti. Nyaman keneh kitu. Satuju wing ge satuju karena eta karapa maksudan Sandika. Mun dina eueuhna urang sakalian we minta wewengan ka Amarawing. Wing mah percaya Amarawing geus tapi kana puncak ilmuna. Tangtuna oge bakal bisa mere wewengan. Komo atuh ieu mah aya hubunganna jeung anu jadi anak sanes. Tuh Mang Jari Sakti geus datang deui. Si Jari Sakti geus datang deui. Geus kitu masa terusna tiluanana Indit jeung Sandika katu si Dugul pikeun lumampah ka puguron lintang jagat. Tunda anu kacarita. Caturkeun harita Nyai Kintamani anu mawa babandan lumampah bari manggul Anikanti anu aya dina pangaruh panglumpuhan. Da puguh lumampah bari manggul nyaeta manggul Anikanti teu matak aneh mun Nyai Kintamani mineng leureuh di jalan. Sedengkeun Mbah Laleang jeung Purbaya mah geus arindit leuwih ti heula. Saperti harita waktu ngaliwat ke tempat anu sepi anggang ti pilemuran. Harita Nyai Kintamani leureuh heula. Anikanti didiukeun nyarane kana tatangkalan. Sedengkeun Nyai Kintamani diuk di gigireunana. Nyai Kintamani ngaret ka Anikanti bari tos anyarita. Gara-gara nganggebug maneh aing geus 3 kali leureuh jeung ayeuna ieu. Mun eueuh parentah ti Kiwalangkas mah cado aing make kudu daek kikieuan. Ieu kanyataan kudu ditarimakeun ku maneh. Bongan jadi pamajikanna si Jari Sakti.
Coba mun salaki maneh tengah bangkang atawa tengah lawan mah. Maneh moal make kudu ngaranapan kawas kieu. Ani kanti sanajan aya dina pangaruh panglumpuhan, tapi ari nyarita mah masih keneh bisa sok sanajan sorana lalaunan bangun anu taya tanagaan. Anjeun bener-bener tega Kinta Mani. Padahal sarua pada awewe. Sakuna mah anjeun boga rasa perasaan ningali kayan kuring keur kakandungan. Maneh teh kudu nyaritakeun ngeunaan perasaan sagarupa Ani Kanti. Ayeuna maneh keur kakandungan teu urusan keur aing mah. Bodoh teuing dek kakandungan rek henteu mah. Eta mah salah maneh. Kunaon make reuneuh? Kuduna kawas aing atunya ge beuki ka lalaki tapi aing mah tara make kudu ngalaman reuneuh sagarupa Ani Kanti. Ani Kanti narik napas panjang bari ngarahu dina jero hatena. Keur Ani Kanti mah puguh ka karaharita manggihan awewe anu saperti Nyai Kinta Mani. Geus kitu we diparengkeunana. Harita manggali anu keur lumampah reka babakan paning terima nepungan sirawing beut ngaliwat ka lebah dinya. Manggali jadi kaget jeung panasaran ningali di lebah dinya Ani Kanti jeung Nyai Kinta Mani. Sanajan dina jarak anu rada anggang tapi cukup jelas katingalinaku Manggali. Harita Manggali ngelendep ngadeukeutan ke lebah tempat dipake leureuh ku Nyai Kinta Mani jeung Ani Kanti. Bari nyumput dina balik tatangkalan Manggali harita merhatikeun jeung ngadedengikeun obrolan Nyai Kinta Mani jeung Ani Kanti. Harita Nyai Kinta Mani anu nyarita deui. Kudu namah maneh teh ngomong ka si Jali Sakti Ani Kanti. Maneh tong barontak atawa ngalawan ka Mbah Laleang jeung Purbaya. Kitu deui aing anu diutus meunang parentah ti pangarsa anu mulya Ki Warangkas. Sabab sakujalma anu wani ngabangkang atawa ngalawan kana katangtuan ti Ki Warangkas anu mulya, Ki Warangkas tangtu bakal narima kana akibatna. Si Jari Sakti salaki maneh teh kudu ngarti moal aya dina kameunangan ngalawanan kana katangtuan ti pangarsa anu mulya mah. Kaharti teh Ani Kanti? Ani Kanti nyarita deui sorana semua andu mareuda. Salaki kuring henteu salah mun nolak kana karep jeung pamaksudan Mbah Laleang. Anu rek ngalindi sarta ngagantikeun pupuh lemur dusun Panembong. Ayeuna kuring dina kayaan keur kakandungan kieu. Kalaka dilumpuhkeun terus rek dibawa ka paguron lintang jagat. Anjeun bener-bener tega. Padahal kasasama wanita Nyai Kinta Mani. Ari jeung maneh teh sarua awewe Ani Kanti. Memang namun aing awewe teu bisa kejam kitu dina ngalakukeun tindakan. Jeung deui maneh teh kudu ngarti Ani Kanti. Masih keneh untung sauku dilumpuhkeun terus dibawa ka paguron lintang jagat dijadikeun sandra. Coba bayangkeun kumaneh. Ku aing langsung dipaehan sok. Jadi duda tah salaki maneh teh si Jali Sakti. Pasina ge kawin deui tah. Maneh paeh ti heula mah. Jadi ayeuna mah tarimakeun we kanyataan anu keur kanapan ku maneh Ani Kanti. Guys, tong omong. Ger kuring menengkeun dipaehan yang dikakaya seperti kieu mah Kinta Mani. Maka jeung dijadikeun sandra sagarupa. Suka keneh dibinasa ger kuring mah Kinta Mani. Kege bakal aya waktuna yang dipaehan ku aing mah Ani Kanti. Mun salaki maneh si Jali Sakti jeung si Sandika kadu si Dugul geus datang ka paguron lintang jagat hayang nulungan ngabebaskeun maneh tah.
Aing rek ngomong ka pangarsa nu mulia Ki Warangkas. Aing rek minta idin pikeun ngabinasakeun maneh Ani Kanti. Ngarti teh? Manggali anu ngadedempes di tempat panyumputanana bari merhatikeun jeung ngadedengekeun obrolan nana harta langsung nangtukeun sikapna pikeun nembongkeun diri. Manehna teu mikeun mun nepikeun ka Ani Kanti dibawa ka paguruan lintang jagat dijadikeun sandra. Manggali ge ngarti Nyai Kintamani lain awewe biasa, boga kemampuan ilmu silat anu tangtuna oge lain lawan-lawanan Manggali. Tapi Manggali jadi nekad, kitu mikirkeun kasalamatan dirina sorangan. Manggali ngagajeng keluar ti tempat panyuputanana. Saterusna datang nyamperkeun ka tempatna Nyai Kintamani jeung Ani Kanti. Sanggeusna deukeut haita Manggali neuteup ka Nyai Kintamani betus nyerita. Ahai, aku Gali Surali si Jawara Idaman yang disukai kaum wanita nih. Sekarang menembongkan diri setelah mendengarkan apa yang menjadikan obrolan dengan Nyimas Ani Kanti. Kamu memang sudah tidak membogaan rasa kemanusiaan kepada sesama manusia, terutama kepada sesama wanita. Melakukan tindakan seperti ini, Nyai Kintamani. Kamu itu seharusnya membogaan pemikiran dan perasaan bagaimana seandainya kamu menjadikan di posisinya Nyimas Ani Kanti. Harus bisa mengaji rasa atuh. Jangan kayak dititah sama Ki Warangkas langsung digugu sama kamu. Dipikir dulu dong sebelum bertindak. Nyai Kintamani cengkat nangtung. Netep seket ka Manggali bertus nyarita. Hei, Gali Surali. Tataleukek sa maneh. Maneh montong rek pipiruan kana urusan aing sia. Waninya capek kawas kitu maneh. Naon rek ngabela nulungan si Ani Kanti maneh teh? Aduh, ini si cantik. Aduh. Ya sudah barang tentu atuh Nyai cantik. Gali Surali tidak akan menganggap orang yang tidak berdaya mau dikakaya. You know? Coba kamu pikir Kintamani, kalaulah yang melakukan tindakan seperti ini adalah seorang laki-laki, menjadikan rada kaharti, mau tega juga. Ini mah kamu dengan Nyimas Ani Kanti itu sama-sama perempuan. Masa iya tidak membogaan perasaan kasihan sedikit pun? Sementara Nyimas Ani Kanti teh sedang kandungan. Sungguh terlalu kamu mah nih. Nyai Kintamani langsung nyak berem bangetna nandakeun ka hudang amarahna. Dina sikapna anu galak terus nyarita deui. Maneh leuwih hade gancang nyingkah Gali Surali. Montong neangan masalah jeung aing. Aing geus teh hayang paloba-loba carita jeung mangkelu kawas maneh deure. Mun maneh teu buru-buru nyingkah, ku aing pasti bakal ditindak sia. Aduh. Nanti lanan jangan mengampan main tidak begitu saja gitu ya. Aku memang seharusnya mengelingan sama kamu Kintamani. Dan jangan pakai ngancam sagarupa sama Gali Surali mah. Ini kan si Jawara Idaman yang disukai kaum wanita. Ai kamu. Aku hanya mengingatkan bahwa tindakan yang kamu lakukan ini sama dengan tindak kejahatan. Hei Gali. Noroweco sia. Dengekeun ku jejegir maneh. Aing rek jahat, rek kejam, rek telenges, eta mah urusan aing Gali. Naon hakna maneh make kudu milu nganter atau ngatur ka aing. Aing bebas rek ngalakukeun tindakan naon oge. Rek ngarugikeun, rek nyangsarakeun ka batur, eta mah urusan aing Gali. Matak maneh mun hayang salamet gancang-gancang nyingkah, tinggalkeun di tempat-tempatan. Manggali geus bisa nebak.
Kangaranan awewe saperti Nyai Kintamani geus moal bisa dielingan. Ningali kana sikap jeung ngadenge kana taitan oge geus jelas Nyai Kintamani bakal ngalakukeun tindakan ka manehna. Tapi manggali geus boga tekad hayang nulungan Anikanti. Sanajan bener Nyai Kintamani teh lain tandinganana dina kemampuan ilmu silatna. Tapi keur manggali tinggal rasa sentar. Kamu jangan mengancam dan menyuruhkan untuk menyingkah dari tempat ini Nyai Kintamani. Kamu jangan bersikap seenak dewe dong. Ya boleh saja aku pergi, akan tetapi menjadikan perginya harus berbarengan dengan Nyai Kintamani. Tapi kalau Nyi Mas Anikanti tetap dikekepan atau dikekehan untuk dibawa ke paguron lintang jagat, maka si Gali siap untuk menyingharepan tindakan apapun dari kamu Nyai Kintamani. Bagi si Gali tidak akan merasa takut ketika membela kebenaran. Nyai Kintamani mureleng ka Manggali petus nyarita deui. Mangka lu kawas maneh rek jadi pahlawan Gali Surali, Dek jadi pahlawan. Maneh keur mabok kucubung sigana mah yeuh. Wani ngabantah kana caitan aing sia. Mun tetep wae teu nyingkah, ku aing bakal ditindak sagali. Silakan saja. Kalau mau bertindak mah, aku juga tidak akan bercicing begini atuh, bro. Sudah barang tentu aku akan melawan, siapa takut bertarung sama kamu. Sekalipun kamu termasuk jawara wanita yang membogaan ilmu silat hebat. Nih, si Gali tidak akan menjadikan takut untuk menyingharepan lawan siapapun juga. You understand? Maneh benar-benar geus bosan hidup sagali. Maneh gede hate hayang nulungan jalma sejen bari teu mikirkeun kasalamatan dari sorangan. Hasok tarung sia jeung aing dinu lega sia tarungna. Gali, hayya! Nyai Kintamani ngacurewat mudu ka tempat anu lega. Manggali nyelang ngarelet heula ka Anikanti balitus cerita. Nyi Mas Anikanti menjadikan harap tenang ya. Doakan Manggali akan dapat mengungkulan si Nyai Kintamani si bobolak danten nih. Walaupun Manggali juga menyadari si Nyai Kintamani bukan tandingan Manggali sih, tapi tenang sajalah. Disinilah Nyi Mas banyak yang kemana-mana ya. Geus kitu mah si Manggali harita ngagajeng luncat saterusna mancuh dina tangtunganana dihareupeun Nyai Kintamani. Asok pesat sia tah. Pesat badogna manis ya. Pesat badog mas ya. Gablag teh. Nya tante. Lain saukur di soren wungkul sia. Ya boleh kalau begitu mah. Tadinya nggak akan dipesat dong. Pakai tangan juga sama kaki cukup. Ngajago sia. Hayangnya boga kabagug naon maneh teh Gali. Pangdawani ngalawan ka aing. Hasok pasat badogna keplak. Manggali mesat bedogna terus ngabangun pasangan. Oke lah kalau begitu mah siap. Aduh, dek kalawanan aing eta kuda-kuda wae geus teu begug mah Magali. Ngakukeun we jawara idaman. Pasangan naon anu kitu patut. Hasok maju sia. Narajang sabetkeun ta bedog teh kana anggota badan aing. Ari heueuh mah. Maneh begugkan ilmu silat. Sak. Tenang dulu dong. Jangan sampai gurung gusuh. Slowly. You understand? Aduh, baik. Sekarang aku akan menerajang. Koculung sebrut. Manggali harita ngagajeng luncat maju narajang bari metakeun bedogna ngarah kana dadalawan. Nyai Kintamani ngagilirkeun badanna ka gigir belah katuhun lawan. Sok kieu
caplos. Dengan katuh Nyai Kintamani ngetik pigelang dengan katuh Manggali. Sepekeus. Bedog lepas tina cekelat. Dengan kencak Nyai Kintamani Ngahantem kana cari hambelah katuh Manggali. Yuk cepekeus. dituturkeun ku tajongan kana beuteung Manggali. Sepekeus. Aduh, cakek. Cakek. Aduh, cakek. Manggali ngagerunahan ka nyeri bari ngajengkang oleh abga tukang geus teu bisa ngajaga di kasambiangan badana. Jengkang koreang kebut Manggali rubuh ngababengkang. Nyai Kintamani mancuh dina tangtunganana bari ngumbar kasuka hatena. Gablek pangabagug saukur kitu patut magajing rek ngalawanan aing meh teh gali. Gede hate si laing make jeung hayang hulungan si Anikanti sagarupa sia. Hasok hudang sia hudang sagali mun heueuh masih kana wani mah sia. Manggali anu ngagoler bari ngarasakeun kanyeri harita da puguh tujuan rek indit kababakan paning terima nepungan Sirawing. Harita Manggali ya terus inget ka Sirawing. Saterusna ngabayangkeun rupa jeung tangtungan Sirawing. Kabayang deh waktu keur diberi kekuatan jeung kemampuan ilmu silat saukur ku cara sasalaman jeung Sirawing. Harita Manggali jadi terus nyambat ka Sirawing dina jero hatena. Duh, Jang Awing. Kumaha wae ieu Manggali sigana mah geus moal dibere deui ampun ku si Kintamani. Menjadikan alamat dibinasakeun ni Manggali teh duh. Bagaimana kumaha atuh ini teh Jang Awing, padahal Manggali itu akan menuju ke babakan paning triman Jang. Untuk menepungan Jang Awing, aneh saja Manggali membutuhkan kekuatan dan kemampuan untuk bela diri Jang Awing. Alah, Jang Awing. Manggali jadi ngabayangkeun di kajadian anu kungsi karanapan ku deurina ku cara sasalaman jeung Sirawing jadi boga kekuatan jeung kemampuan ilmu silat. Ngadadak harita Manggali jadi ngarasakeun ayeuna getaran anu aneh. Kana lebah pundukna anu satusna eta getaran teh ngarambah kana sakujur badana. Sedengkeun Nyai Kintamani ningali Manggali tacan ngoneal wae hudang, harita langsung mesak pedang lidah api senjata andalanana. Seret! Pedang lidah api dipasat bari merhatikeun ka lebah Manggali. Harita terus nyarita. Kakare ku sakitu ge maneh geus teu menyat deui gali. Teu bisa ngoneal di hudang lantaran maneh wani pipiruan kana urusan aing. Wani yen masalah jeung aing, talimakeun ayeuna akibatna ku maneh. Ayeuna maneh sia modal di patempatan sagali. Nyai Kintamani ngagajeng luncat puluh ka lebah Manggali anu masih keneh ngagoler, sanggeusna deukeut Nyai Kintamani terus harita